ikhlas mah nu berat ge jadi hampang, ku syukurnya kitu deui nu hese jadi gampang. Sing percaya lo ulah sok luh lah siga jalma teu iman. Manusia pangsang sarana nu ngarasa kurang wae, najan hirup sarwa aya lubak libuk harta banda. Omat ulah kajongjonan harta lamun salah mawa jadi pang beberat hisab dina yaumal kiamat. Manusia nu pangbeungharna anu salawasna syukur ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan. Baca mun bisa kitu pupus melangtong hariwang ibadah bari ikhtiar anu maha welas asih moal reureuh mika teu pasti. Miskin lain alasan keur luhlah, sugih lain alasan keur tanggah. Nasib mah ukur lalakon maju mundur kumaha urang. Nasib mah ukur lalakon hayu syukur ulah kufur. Lain kabagjaan nu ngalantarankeun syukur, tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun bagja. Kitu lu syukur teh lain dina kaayaan keur bagja wae, tapi dina kaayaan sagala kakurangan oge keukeuh urang kudu syukur. Urang kudu bagja, kudu ngarasa bagja. Lamun urang hirup bisa syukur nikmat salawasna lu. Manusia nu pangbeungharna anu salawasna syukur ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan. Pupus melangtong hariwang ibadah bari ikhtiar anu maha welas asih moal reureuh mika teu. Miskin lain alasan keur luhlah, sugih lain alasan keur tanggah. Nasib mah ukur lalakon maju mundur kumaha urang. Nasib mah ukur lalakon hayu syukur ulah kufur. Lain kabagjaan nu ngalantarankeun syukur, tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun bagja. Pan geuning loba lur, jelema teh lamun dibere gering sapoe mani aral, tapi dibere sehat belas-belas tahun tarasu. Dibere sangsara sakedeuk aral, dibere beunghar welas-welas tahun tarasu. Ayo di ayeuna mah urang syukur salawasna dina kaayaan kumaha wae. Lalakon mangsa katukang ngawangun rasa
hariwang ringrang melang ngalong kewang naon atuh bawa mulang nafakuran lalampahan nawanci umur kiwari ampun Gusti teteh ladiri mung saukur ingkar tur lali mung ka Gusti abdi sumuju mung ka Gusti abdi nedapi tulung kalintang lami abdi ngantunkeun angkuh sombong nyapirakeun ya Rahman ya Rahim Qadiran Aliman Sami'an Basiran Hayat Mutakaliman mugi abdi kalebet kana golongan jamil nu aya dina jalan husnul khotimah nafakuran lalampahan nawanci umur kiwari ampun Gusti teteh ladiri mung saukur ingkar tur lali mung ka Gusti abdi sumuju mung ka Gusti abdi nedapi tulung kalintang lami abdi ngantunkeun angkuh sombong nyapirakeun ya Rahman ya Rahim Qadiran Aliman Sami'an Basiran Hayat Mutakaliman mugi abdi kalebet kana golongan jamil nu aya dina jalan husnul khotimah hayang manen kudu melang hayang nepi kudu indit ulah nyaring bari pereuh
geus lain waktuna keur silih salahkeun silih tuding moal aya tungtungna geus lain waktuna keur silih andelkeun ayo urang silih rojong rampang gawe babarengan hayang manen kudu melak parahiangan bro di juru parahiangan bro di pantol ngalayah di tengah imah nyagemah ripah subur subur makmur kerta-kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara aya segala aya nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daekna hayang manen kudu melak hayang nepi kudu indit ulah nyaring bari perut rek kumaha jadina lamun manusia tatar Sunda salilana ukur hayang dibantuan naon jadina geus lain waktuna keur silih salahkeun silih tuding moal aya tungtungna geus lain waktuna keur silih andelkeun ayo urang silih rojong rampang gawe babarengan hayang manen kudu melak parahiangan bro di juru parahiangan bro di pantol ngalayah di tengah imah nyagemah ripah subur subur makmur kerta-kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara aya segala aya nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daekna nah erek kumaha jadina lamun manusia tatar Sunda salilana ukur hayang dibantuan naon jadina palang siang bener teh ngancik sorangan sok rajen kamamelangan mikiran diri pribadi di mana jeung reka mana cenah hirup kudu urip waluya lahir jeung batin nyaho nu bener nu palsu ngan hese neanganana sok inggih salah pamilih palang siang bener teh ngancek sorangan senang di mana ayana ting tring
diskotek tak di teangan lain deui lamun diri tacan wani nalukeun tujuh nuluhung wayahna dina maya ngarungkupan katumbiri anu aya di daya karang tangtungan angkehan karek rumangsang jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang peting sameme sariak layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang angkehan karek rumangsa jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang peting sameme sariak layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang ngalong kewang teboga bawaan mulang Lur boga anak loba mun jaman baheula cenah loba rezekina beda jeung ayeuna lur boga anak loba mun jaman ayeuna tangtu loba masalahna hayang boga budak pinter sakola geus teu kahontal hirup mahal mawat mahal matak aral nya kudu dikumaha deui teu sabar we jeung tawakal da geus kieu jaman urang karekahan we sabisa-bisanya lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana kitu lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna lamun nitenan zamana boga anak mending dua kalayan asak rancana meh lugina ah gitu budak urang titipan nu maha suci ngarawatna obat kudu hati-hati lamun gagal balintesna kana diri
anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papanan. Lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Tanggung jawab urang lamun nitenan zamana boga budak mending dua kalayan asak rancana meh lugina. Sugan wae senang Budak urang titipan nu maha suci ngarawatna umat kudu hati-hati lamun gagal malindusna kana diri masih suci. Kerahayu urang bebenah ayeuna rancitakan kulawarga berencana. Insya Allah eta cara tentu aya manfaatna. Insya Allah hari ikhtiar mah kewajiban. Sugan we atuh hasil lagi karasa ke urangnya. Dua belah dua. Pacan telu. Eueuh jalma anu untung tina sifat hiri dengki resep hasut resep fitnah sulit hati belambaya. Eueuh jalma anu untung tina sifat pinuh dendam resep jahil kaniaya sok hianat gasa sama hirup pengan sakedeung tong dipulas warna hideung hirup petangan sakali raketkeun silaturahmi pacan tel asongkeun cinggir jeung cinggir pacan tel kaitkeun cinggir jeung cinggir pacan tel hayu silih dikadedeung pacan tel musuh hiji loba teuing. Eueuh jalma anu untung tina sifat hiri dengki resep hasut resep fitnah sulit hati belambaya. Eueuh jalma anu untung tina sifat pinuh dendam resep jahil kaniaya sok hianat gasa sama hirup pengan sakedeung tong dipulas warna hideung hirup petangan sakali raketkeun silaturahmi pacan tel asongkeun cinggir jeung cinggir pacan tel kaitkeun cinggir jeung cinggir
rakrakan entong sundalir surya kelingan kahade Sunda gering ngelang layung. Hoya urang Sunda gerak hudang ulah rega barerangan gerak papak zaman anyar rempuk jukung sauyunan mangsana ki Sunda tandang silih asah silih asih teguh pancu silih asuh ulah rek aing-aingan ulah ngan kukur jadi omongan prak gawekeun babarengan lalakonkeun ku hate nu daria mugia Gusti marengkeun. Hoya urang Sunda gerak hudang ulah rega barerangan gerak papak zaman anyar rempuk jukung sauyunan mangsana ki Sunda tandang silih asah silih asih teguh pancu silih asuh ulah rek aing-aingan ulah ngan kukur jadi omongan prak gawekeun babarengan lalakonkeun ku hate nu daria mugia Gusti marengkeun. Ku ikhlas mah nu berat ge jadi hampang ku syukurnya kitu deui nu hese jadi gampang sing percaya lu ulah sok luh lah siga jalma teu iman manusia pangsang sarana nu ngarasa kurang wae najan hirup sarwa aya lobak libuk harta banda omat ulah gajongjonan harta lamun salah mawa jadi pangbeberat hisab dina yaumal kiamat. Manusia nu pangbeungharna anu salawasna syukur ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan. Wah, jamun bisa diturun
pupus melangtong hariwang ibadah bari ikhtiar anu maha welas asih moareuh mika deudeuh pasti miskin lain alasan keur luhlah sugih lain alasan keur tanggah nasib mau ukur lalakon maju mundur kuma urang nasib mau ukur lalakon hayu syukur ulah kufur lain kabagjaan nu ngalantarankeun syukur tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun baca syukur teh lain dina kaayaan keur bagja wae tapi dina kaayaan segala kakurangan oge keukeuh urang kudu syukur urang kudu bagja kudu ngarasa bagja lamun urang hirup bisa syukur nikmat salawasna lu manusia nu pangbeungharna anu salawasna syukur ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan pupus melangtong hariwang ibadah bari ikhtiar anu maha welas asih moareuh mika deudeuh lain alasan keur luhlah sugih lain alasan keur tanggah nasib mau ukur lalakon maju mundur kuma urang nasib mau ukur lalakon hayu syukur ulah kufur lain kabagjaan nu ngalantarankeun syukur tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun baca pan geuning loba lur jelema teh lamun dibere gering sapoe meni aral tapi dibere sehat belas-belas tahun tarsu dibere sangsara sakedeuk aral dibere beunghar welas-welas tahun tarsu ayo jaya nama orang syukur salawasna dina kaayaan kumaha wae anak loba mun jaman baheula cenah loba rezekina beda jeung ayeuna lur boga anak loba mun jaman ayeuna tangtu loba masalahna hayang boga budak pinter sakola geus teu kahontal hirup mahal maot mahal mata aral ya kudu dikumaha deui sabar we jeung tawakal da geus kieu zaman urang karekahan sabisa-bisanya lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana gitu lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna lamun nitenan zamana boga anak mending dua kalayan asak rancana meh lugina nah gitu Budak urang titipan nu maha suci
boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana. Lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Tanggung jawab urang. Lamun tenan jamana boga budak mending dua kalayan asak rancana meh lugina.